anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Pareumeun Obor. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang teu karaosnya ayeuna nincak bagian ka-18. Para wargi kaum dangu dongeng parantos dugi kanalika harita Qadar teh bebeja ka urut dahuanana nyaeta Kacep Dadang. Maksad sareng tujuan rek balik cenah ka imah kolotna kitu. Eta ge ditahan ku jadi ieu urut dahuanana kitu. Malah anu pangmelang nama teh deui wati Neng Titin nyaeta adina Neng Ratih teh. Mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Pareumeun Obor. Mang Jaya saparakanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan, mugi-mugi para wargi salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Mangga urang teraskeun. Atuh Neng Titin ngahruk ngarasahan deul dumeh Qadar maksa rek balik deui. Jadi jang Qadar teh tetep rek balik wae. Leres Kang, temal Qadar pondok. Nyari maksa mah teu naon-naon ngan poma sing minang ka dieu kalawan digawe deui jeung akangnya. Nu hartina antara akang jeung Qadar ngaku baraya ulah ngan saseret poe ieu kudu saterusna. Cenah eta Qadar geus nyarenkeun adi akang ulah kahalangan ku dasar kitu sabab antara jang Qadar jeung akang tiba heula oge eueuh kagorengan naon-naon. Nu matak omat ulah jadi pegat bawarayaan. Cep Dadang akhirna sadar ngidinan balik ka Qadar. Teu aya emutan megatkeun tali kawargian kang abdi makang. Jalan sareng akang kali ibu rama akang kitu deui cece sareng Neng Titin. Teu aya kalepatan naon-naon. Sawangsuna akang sareng cece kali Neng Titin sing sering sumping karo rompo. Insyaallah jang Qadar, insyaallah. Akang asa piraku blengles mah kunyang Qadar nangtung kalawan nyolongkrong sasalaman ka Cep Dadang. Kitu deui Neng kaning ipah menta dihampura jilak kaning Titin nu keur tungkul. Neng hampunten akang deui. Cek Qadar menta dihampura ka Neng Titin. Sedang Neng Titin harita nemalanana ku ungeuk bari ngalima. Berai Qadar mukakeun panto turun-turun. Barang rek ngaleos gok pa amprok jeung Mang Ohle. Nu kakara balik tas muculan inung bapana Cep Dadang. Rupiah siapa yang ka mana ite? Tanya Mang Ohle bari ngaraneg. Bade wangsule Mang bilih pun biang arep-arep. Panjang dia bade teras di dieu Cep, padahal matos atuh di dieu. Upami abdi tos teu gaduh sepuh upama onaman mah di dieu Mang nanging insyaallah. Ku abdi geus moal burung dilayadan ka dieu. Kalina ti kitu mugi Mang keur sangahapunten ka abdi. Wireh ku abdi sok dirireuh. Riweuh naon ari Asep sawangsuna Mang nu kedah diapunten ku Asep. Sajabi ti kitu Mang ngaduakeun nya ka Asep teh. Sunuhun, pokona mah lah mugi Asep ulah danten hartosna mah lah aya dina kawilujengan saterasna. Cenah eta tuang garwa kagungan lampah kitu wios lah ulah dianggo emutan. Utamina mah ka salira Asep masing gerageun kasobaran kitu. Cek Mang Ohle ngawawadianan ka Qadar. Moal Mang moal dianggo aral subaha ku abdi oge. Malih dianggap hiji percobian ka diri abdi. Muhun eta mah kitu emang ulah kirang-kirang ngahapunten ka abdi. Qadar nyolongkrong sasalaman. Sami-sami Mang ikra dihapunten pisan Asep. Emal Mang Ohle teu loba carita deui. Qadar terus ngaleos rek balikan jadi indung bapana kalawan dijajabkeun ku paneteupna Mang Ohle bari geger dengan sorangan. Itirikana tiduna mah patak kuatir ku Cep Qadar rajeun boga pamajikan ka adi dunungan aing heueuh. Kaning Ratih teu kabeneran ngadon boga lampah serong. Leuheung lamun ngalampahkeun serongna teh jeung mulian. Ieu mah jeung dahuan nyaan watil ku sobarna we para mitra. Pemindingankeun imang yah moal asa-asa kumang menyang diasah irungna we kitu patut mah. Diasahna ke kana hampelas, sakaliana kana parut tarangna tadi asa nyaan permitra. Sumpahna dek bot cenang herang deung mah. Lain ku kitu eta kabeneran ning Ratih bisa kapanggih ku Den Dadang. Di mana kapanggihna cenah? Tadi rek nanyakeun teu wani pok, sabab Den Dadang sakitu nafsuna, komo waktu Den Dadang nyentak ning Ratih. Bari ngakebrag meja, aing kuat ngeureunyak atuh. Gancangan ngahekok di tukang aing dah. Disangka eta hauk Den Dadang beda jeung haukna Brataksena. Barakataksena teh heuh. Saya gumang didoakeun Cep Dadang Cep Qadar. Mudah-mudahan isuk jaga ning Jeto sing meunang di jodoh nu bisa meuli kanjerian Asep. Dibuuh meunang jodoh kanu sajati ulah kanu miuni Japati samodel ning Ratih. Awe Japati kitu patut mah. Kitu gegeran dengan Mang Ohle.
awe padati Jawati sanggis Qadar lapat-lapat lewas mang oleh ngalewas jalan ka tukang kalawan tekungsi ditanya dari gancang laporan kun jadi dunungan jen pancena teges dilaksanakeun nu kitu mah awe padati para mitra kusaha we di bawana gitu ganti muning ganti deui muning ganti saha we nu bawana kemudian Neng Ratih mah aya awe Japati mah kitu atuh katinggalna siga nu lineuk-lineuk dicaketan hiber deui sae para mitra awe Japati ngan aweuna teh midamel kapanasaranan kana sanes ain pangsaena mah istri sajati teh jadi para wargi sajatina istri cenah kitu teh awe istri Japati mah kitu jiga nu lineuk yen batur panasaran sadeng nu panasaran teh kumaha carana dikatepel Japati kumaha ya janten nimbulkeun kacilakaan deui wae para wargi emut-emut sumuhun nimbulkeun kacilakaan deui bae model Japati gitu kulantaran panasaran teh di deukeutan hiber dia lila-lila dibentur atawa dikatepel di kumaha we disumpit teh di kumaha macam-macam mangga urang teraskeun para wargi carios nyambung judulna nyata Parimen Obor ulah duwi kajigan Neng Ratih awewe Japati padati hapunten ai padati teh kusaha kumuning mana we di bawana tuluy we nuturkeun di lantaran langsung nyangkeun di talian para wargi cag urang tuna heula dina hanjuang siang urang teuneun di handeuleum sieum para dinyokot ningalkeun mangsa datang urang sampur deui kaayaan Cep Dadang jeung sakulawargana ngan kumaha balukarna para wargi sadaya antaras Nyimas Ratih Qadar Neng Mimin Katut Andri nah jadi Nyimas Ratih ditulungna teh ku Cep Dadang jeung ku indung bapana kumaha kaayaan Andri ka hareupna sareng kumaha si Baneno Nerkom si herang mencerang Neng Titin bakal laksana ka undeun tipung ka Tamang Beas ka Qadar margi Neng Titin geus yakin hate leutikna mah micin ka Qadar hada puguh Qadar ge teu goreng-goreng teuing rupa teh diwuwuh jelema lungguh jeung teu weleh sobar duka kumaha atuh para mitra dina waktos ieu mah teu acan tiasa kajelaskeun langkung ti payun mangga urang perhatoskeun dugi ka gletuk batuna kecebul caina dina jejer ieu carios kasebut Parimen Obor ayeuna urang muka lamaran carita nu anyar sangkan merele nyusun entep sirihna harita geus ampir ngagayuh ka wanci magrib cahaya batara surya geus kurang bengras geus rek malibir kana sela-sela gunung di tebeh kulon anu moalila deui ge batara surya medal sila nyaangan sabudeurna madhab kacaturkeun hiji imah anu nengang tur di tempat nu singkur aya saurang lalaki ngora keneh make calana jin kaluhur di kaos singlet dina dadang ngaceblag tato gambar naga kitu dina pungpuh leungeun katuhu akat ngakenca katuhu ditato eta lalaki gawena lajag lejeg ejegeler ditepas sakapeung jerut turun kaburuan sakapeung kalacat unggah ketepas bari rungenghap narik napas panjang di barung kubudi anu bakatut hasil sedang ditepas aya 3 urang lalaki di antarana nu saurang geus rada kolot nu pi umreunana kurang leuwih 60 taun pangawakan jangkung bedegel kumis baplang sanggadulang halis ngacedig para mitra panon bolotot irung namru lir ibarat eta we hawu hawu penekna budi amprotan matak gigis anu ningali lamun nyarita sora badag handaruan numbang kana dedeg pangadeg bari teu weleh sia aing bae dina barang asanana teu katulungan lamun aya kakeuheu teu weleh sahaok kadua gaplok da pugu eta jelema kasebut urut tedengkot rampong si horeng si mana horeng eta lalaki nu geus kolot teh katelah bah bolang minangka pimpinan Andri atuh kitu deui nu keur lajag-lajag ditepas teh Andri manehna keur mangih kapusing ku ayana Nyimas Ratih can katemong bali teu matak aneh lamun seug Andri ngarasa jengkel samalah boga timuru palang siang Nyimas Ratih nyolowedor da eta Nyimas Ratih dumeh beunang dilelecek ku Andri jadi timuruna kana goreng geus pasti ku batur ge beunang da kitu para mitra awewe padati awewe padati lah terus mantong ka mana awewe ku cileuk teh nya moal aya nu mawah heula mah kitu ka hotel biasana lamun init-initan terus tepi kaburi tapi na ari ayeuna geus ampir magrib can mantong keneh cek Andri get yu pigireun ki bolang nu keur sila tutu salah sia mah Andri cek dewek tadi kumaha nyarita ka hareupeun sia deuleu si Ratih montong ditita init-initan sina cicing di imah nu balang siar kapan aya barudak lalaki deuleu saleuheung cek timuru si laing si Ratih anu bawa ku lalaki sejen ka hotel
kumaha lamun manehna katewa ku operasi katewa ku polisi nu pasti si Ratih ngaremet ka Serea remet ka Malete ajalan ku jalan manehna teu kuat nampa panyiksa nu matak ceung dewek lain salah si Ratih tapi sia nu salah make ngajurungkeun awewe bari nage Ki Bolang ngageleneng Andri atuh cep geus dikitukeun mah Andri teu ngeceblek wae malah luk tungkul bari ngarameusan buuk siga nu ngarasarieut cangar ret Ki Bolang ngareret ka saurang anak buahna nu keur nangkep tuur bari sirah melenguk disidik-sidik si horeng nunutan atuh anak buahna nu keur melenguk nunutan teh disepak teh tepokanna kuat kanggo gulipak molore sia pagawean teh ha pok anak buahna nu saurang deui mairan ka telah si pitu si Kusmin mah teu beda ti hayam kutoun euy kajeun di mana-mana si eta mah teu kaop ngajentul tuluy ya teler matana lain ari si Rewo ka mana deui euy geus lila teu katingali-tingali ku dewek moal bareng mah jeung si Ratih Andri kakara nyarita dinanyakeun baturna ka telah si Rewo milu jeung si Ratih nanaon sia sidik rewok dititok ku dewek deuleu tidak ka mana bah Andri teu da meuli tarumpah ku dewek waya kican mantong keneh wae teh si wabalek ku dewek dicarek ulah lila malah ngalelep komo lamun dititah mau di barang nu berat si bedul teh Kemal Ki Bolang celengkeung Ki Pitung ngomong sarengah seringe huntu gadingan semua koneng barawargi nya tuh nita barang beli ka si rewek mah sarua jeung mihapekeun hayam ku heulang atuh bah wacana tang teu duet dipake sintir buat pake unyeng meunang we diparioskeun mah beheungna ku aing sia sida potong Kemal Ki Bolang bari jerut turun tina babalean malah rek ngareos ka jero kitu di Andri kabawakeun turun barang Andri ngalieu kaburuan breh katingali baturna katelah si rewok dititah meuli tarumpah ku Ki Bolang kakara datang leumpang nage setengah lulumpatan siga nu rusuhan ku geuning si rewok geus datang bah ceuk Andri ngabejaan ka Ki Bolang nu geus rek asup ka imah gilak Ki Bolang ngalieu kana breh teh nyawe anak buahna datang kalacat si rewok unggah bari haruha hareho nah meuni haruha hareho dia si rewok diudah ku anjing edan si teh ha mana dititah meuli tarumpah ku aing teh siga teu kadeuleum hawa si teh ha ceuk Ki Bolang anak buah nu dicadiuk-diuk acan ge geus ditanyakeun soal tarumpah aduh kelanan bah puguh kuring teh si rewok ngahegak gek diuk dina babalean para mitra sadaya si rewok ngahegak gek diuk sisi babalean harita teh parawargi puguh teh puguh naon ari sia ludes dipake main duit aing teh ha keur meuli tarumpah teh deuleu dipake main unyeng sia Ki Bolang ujug-ujug ngamek ke abong kena aya paribasa kuat adat batan warah tukang babari nafsu ih ari abah sok suudon gitu kelanan kuing can kebaat nyaritakeun perkara duit mah keur meuli tarumpah aya keneh bah boro-boro wani dipake main ti koro asa tuhureun ge hayang minum teu wani ngabancang kuring teh da teu tulus dibeulikeun ku sia teh atawa eueuh tarumpahna lain teu tulus da tarumpahna kelanan cing sabar tuh bah kuing sabar teh neng yo kata mata semanggi karuas cing Kusmin oe dewek minta cai euy ti korom nih asa tuhureun aduh gancang atuh euy ngajerog bising ditali baksa ku aing cek si rewok dipopolotot ka si Kusmin ye ari si soang datang-datang ngadon nasteung gitu buru-buru atuh euy si rewok nyentak mangga kakang Asrajinga si Kusmin nyoloyong ka jero rek nyokot cai enteh keur baturna samenit ge geus norojol mawa cai enteh sagelas meuni leber ye soang lah si Kusmin ngasongkeun cai regot si rewok minum meuni bangun hanaangna keur cai sagelas beak saharita kieu bah lain kuring baha dititah meuli tarumpah ku abah teh lain duitna kabancang teu warani teuing ngabancang duit mun jadi kolot kuring mah samalah ti koro asa tuhureun hayang nginum geus teu wani meuli teu wani meuli cai ngan si duit teh abah teh teu kungsi dibekabeulikeun kitu si rewok tatara-tatag nyarita teu kungsi kabeulikeun kumari sia kadieu duitna leungit Ki Bolang bari muncereng sedeng Andri mah mencerong kana beungeut si rewok lain duitna leungit ya kieu ye atuh geureuy ku abdi ku kuring rek dicaritakeun nya ku abah ulah wak amak ye can kabeulikeun seten kaburu kuring mangih karuas wakuna mah urusan naon Ki Bolang mureleng bari murir-murir kumis bunga cedik teh sirikna segede para mitra peuyeum segede peuyeum sampe meureun parawargi waktu kuring keur leumpang di sisi Cilemburnya kuring ningali masyarakat di eta tempat awewe lalaki ngagerimung aya meureun salawe urang mah malah aya barudak sagala harita kuring teu wani nyampeurkeun teu wani tumanya ongkohan eta jelema sakitu urang kaburu adinit meuni ngabring
Kulantaran kuring ngerasa penasaran terus nuturkeun ti kajauhan. Sanggeus nepi ka hiji imah gedong, eta jelema nu sakitu puluhna urang mati gorowok nyebutkeun. Sina diusir kitu, bari leungeun ting aracung. Pareng harita aya saurang budak awewe penek bodas. Nya ku kuring teh ditanyakeun ka eta budak awewe teh cekeng teh nyai. Aya naon? Mending ngagimbung kieu naha aya kacilakaan atawa aya nu maot? Jawabna teh eta Kang. Hiji istri jenengan Nyimas Ratih bade dialusir ku masyarakat di dieu margi ngotoran ka masyarakat utami nama ngotoran ka kaum wanita di dieu teh. Jadi anjeunna teh kagungan caoge nanging hejat di rumah tangga jelas nama mangircakeun. Nametos kenging kurakana sareng ku carogena malih kurakana mah teras disiksa kalain diancam bade diserenkeun kan wajib. Sajabani teh kitu pamaget anu kaburna anjeunna ge bade ditarewak cenah kitu. Kitu bah napangna kuring teh kungsi mau ditarumpah teh. Kabul mangih keterangan kitu gancang kuring teh atuh balik. Saur lanceuk ke Ratih jeung salakina kaburu ka dieu kalawan mau polisi. Pan sawak atuh cek si Rewok ngajelaskeun perkara Nyimas Ratih. Si horeng waktu masyarakat nu salemur jeung Cep Dadang keur ngagimbung teh si Rewok pareng aya di dinya di eta riungan masyarakat. Puguh sakedapan mah teh Andri ngaranyug campur nafsu. Kumaha Rewok? Pangdenge si Ratih katewa ku lanceukna. Andri kakara nanyakeun bari teu leupas dina paneuteuf beungeut si Rewok. Nya kitu tema si Rewok ngareret ka Andri. Eta si laing neuleuh kieu si Ratih nya katewa ku lanceukna. We katingali mah sabab harita waktu lanceukna kaluar nemonan masyarakat teh. Pareng bantu imana bolongor katingali ku kuring si Ratih aya di jero keur ceurik we. Ane prok diuk dihanap, bukna kusut, kaosna rarawe, ngan teu rawek teh calana aya bubuhan calana wadal atuh calana jin. Geus kitu mah gancang kuring balik nyetar bebeja ka Abah jeung kaki lanceuk. Tema si Rewok ngajelaskeun yen manehna ningalieun aya Nyimas Ratih di imah Cep Dadang lanceukna. Waduh. Kumaha geus kieu Bah? Si Ratih katewak cenah ku lanceukna kalawan aya ancaman kitu. Kana pasti si Ratih ngaremet ka urang ieu. Lamun bener-bener teh mah ku lanceukna rek diserenkeun kan wajib. Tang tu urang ka amat lamun manehna ngaguliksek. Diguliksek kalawan teu kuat nahan panyiksa. Cek Andri geus kitu mah ngarasa bingung jeung hariwang. Boga rasa sieun diamat ku Nyimas Ratih poki bolang nyarita kasar. Salah wawelek sia deuleu curing sia. Cek aing kumaha si Ratih montong dititah ka mana-mana manggeus sidang ngajerog di imah. Tapi cecentrung sia teu ngagugu ka aing. Moal karab sorangan sia. Hari geus kieu kumaha deuleu. Kada pasti si Ratih diguliksek ku lanceukna. Si Bolang ngabari duduk dilak semu gemes ka Andri. Memang dipikir-pikir masalah kuring bah ngan ayeuna kumaha ieu. Pilakueun urang khususna keur diri kuring. Da pasti si Ratih bebeja padumukan urang di dieu katama-tama ku lanceukna rek diserenkeun. Kadu berwajib cenah. Andri satuluina menta pandangan ti Ki Bolang pimpinanana. Lah nyaho teh aing kumaha sia we da bongan sia nu salah. Ki Bolang kalah ambek tibatan mere pandangan tuluy lajag lejeng. Bari ngaganongkeun leungeun kilak ngalieu ka Andri sarta malik tumanya. Eta nurutkeun ceuk pamikir sia rek kumaha pilakueun. Kituna setengah ngajojoan kana kawani jeung kapinteran Andri. Ari nurutkeun ceuk pikiran kuring mah kieu bah. Tibatan urang sarerea kapiheulaan kudu leuwih heti heula urang piheulaan ala lanceukna jeung salakina si Ratih sakalian. Sina diberesan ku si Rewok jeung ku si Pitung. Kapan ari geus kojor mah lanceukna jeung salakina jongjon urang. Mau aya rintangan deui kumaha lamun kitu kira-kirana Abah setuju. Andri boga itikad rek ngileuan ngalah nyawa Cep Dadang jeung Kodar adina. Nyawa teuing atuh. Ki Bolang teu mere jawaban nu pasti, cukup nyebutkeun teuing bari ngabalieu. Dek diuk sila tutug dina babalean bari sirah melenguk siga nu keur mikir. Teu sakumaha lila pok Ki Bolang nyarita deui. Pelanan. Dewe krek tumanya ka ilaing Andri. Ti heula lamun teu salah si laing kungsi nyaritakeun yen si Ratih boga adi parawan keneh. Malah cek ilaing rupana leuwih tegep leuwih geulis tibatan si Ratih lanceukna. Bener teh si Ratih boga adi parawan? Ki Bolang ingeteun keneh kana caritaan Andri. Nyebutkeun Nyimas Ratih boga adi parawan keneh. Taya lianeng titin bahe nol nerkom si Herang Mencrang. Nya boga adi ngarada titin. Leuwih tegep patan si Ratih atuh bah. Temal Andri sajelasna. Ari kitu naon maksud Abah mangke nanyakeun adina si Ratih? Andri nanya bari ngareret ka Ki Bolang. Lamun si Ratih bener-bener boga adi parawan keneh, naam jeung dewek ka ditu.
Seki bolang atuh Andri ngerasa bunga rek dibarengan kuno jadi pimpinan sabab boga gunung panganangeuhan. Aduh ngaso heula ngaso. Sakumaha nu kauningnya para wargi Andri ngerasa bunga dibarengan kuno jadi pimpinan sabab asa boga gunung panangeuhan harita teh. Wah bener wah Andri marah mai baliknya kelan kana tuur Ki Bolang. Asal bener si Rati boga di parawan kene sabab dewek geus heubeul teu boga nu ngawulaan teu boga nu ngahibur kana hate mangkaning dewek geus ayat kana 2 tahunna euy tara hees jeung awewe meureun ku sia ge geus kasawang nafsuna dewek euy. Tema Ki Bolang celengkeung si Kusmin pipilueun ngomong, puasa 2 tahun teh pikiraneun lanceuk. Kadeuleu ku pikir lamun ceuk abah teh puasa 2 tahun manghi awewe sig meunangkeun parawat. Aduh moal teh totojeran we teu meunang ngagunakeun jurus tugal gunung jeung langkah 1000. Si Kusmin ngabarakatak ngagonyak pimpinanna. Wah, si curing sia milu ngomong padul teh. Ki Bolang nyentak. Nya kieu atuh dipapantes jeung dibawaas ku kuring abah. Tapi sakituna deui teu naon aya bahaya keneh hawa mah. Pupulieun deui kuring geus aya kana 4 tahunna ngagaring wae. Ti heula kahalangan ku 2 tahun nu katukang rajieun kuring boga cengceuman hate. Kawerana samalah sapruk-prukeun kawin. Ngado diperintah kapan ku abah. Sanajan kuring boga rasa kaneu ge demi kahormat nu jadi pimpinan. Yah dibikeun we ka abah lebarna mana taku. Mangkaning kawang pangawakan penaik montok ping-ping lagi udah buadag. Nganti ku sisa minggu ku dewek diserenkeun deui sia ka bubuyutna. Panyana dewek teh awewe balik bisa ngadatangkeun kapuasan kana hate. Seug teh awewe kitu patut lamun molor sok miulaan. Dewek can nyaring maneh geus nyampak eueuh ti gogobrog. Ari katama-tama cokorna cebrag jabar romeheun. Alah mani malalakap tampaleungeun para karadak. Teu beda ti parut beda parut isrud. Si Kusmin ngeunaseri selengkeung pitung milu ngomong. Tapi ku abah kungsi dikeroyohnya. Dikeroyoh sotenan pentingan antas dirapalan we. Najis 2 kali aing mah leuwih cokor ngan romeheun deuleu. Tema si Bolang bari ngabalieur tuluy murir-murir kumis. Jadi kumaha keputusanna tuh bah? Andri nanyakeun deui. Kitu. Jeung dewek ka ditu. Hari reka dituna iraha. Isukan ayeuna mah dewek mecara keneh deuleu. Wayah kumaha ka dituna mah pabeurang teh ti peuting bah. Aduh ti beurang sarua jeung rek nyerenkeun beung teug-teukeun sia goblok. Ti beuting atuh. Ngaran kitu mah dewek niwat adina si Rati, si lain ngarebut deui si Rati. Si Rewok jeung si Kusmin kana si Pitung bisa ngarurut barang-barangna. Tema Ki Bolang geus kitu mah Ki Bolang ngoloyong ka jero. Kala wanita ngarancetan ka anak buahna nepi kareupna Ki Bolang sare meningal gebra. Kitu deui anak buahna tiluan tinggal luhur di tengah imah. Sabab unga peuting kurang sare sok nulayab wae. Samalah Andri kabawakeun ke kakedengan di kamar. Teu lila reup wae sare. Urang malikan kana kaayaan Cep Dadang sakula warga isukna kira-kira wanci haneut moyan. Inung bapana Cep Dadang aya keneh sabab waktu datang meunang nyusulan Mang Oleh teh. Terus nyenong ongkohan terus ngabadamikeun perkara Nyimas Rati. Anu tasa tipoe kamari keneh Nyimas Rati dikerem di kamar. Ngan ari dahareun mah eta ge sok dibere dianteuran ku Mang Oleh. Harita kabeneran di Pawidarta jeung Ibu Awang inung bapana Kodar daratang. Kitu di Kodar ge datang. Sabab meunang ngahajari angkir nu maksudna marek nyawalakeun perkara Nyimas Ratih jeung Kodar. Sanajan ti kamari ieu keneh keur Kodar mah geus nyerenkeun Nyimas Ratih ka Cep Dadang lanceukna. Nya aya ku kabeneran pisan poe harita nu teu disangka-sangka teh indungna. Indung bapana Ibu Kayah anu katelah indung bapana Ibu Kayah anu katelah Ibu Niniwati jeung Aki Toha make daek datang takrah tokroh ka imah Cep Dadang. Kalacat Aki Toha jeung Niniwati arungah kana teras. Samalah Niniwati make ngais gemolan nganduka naon eusina. Harita Niniwati uluk salam bari keketero kana panto. Kabeneran nu keur ngadariung di jero imah teh ngadarengeun anu caruringhak atuh harita. Gero Neng Ipah ngageroan Neng Titin. Anu keur nyician cai keur semah di kamar makan. Tin, kah? Neng Titin nemalan bari nyampeurkeun ka patengahan. Cing etu temonan heula sadasoran uluk salam di luar. Kareungeuna mah teteh ku teteh mah sora awewe. Ceuk Neng Ipah koloyong Neng Titin. Harita kahareup ana berai panto dibuka. Si horeng nini-nini jeung aki-aki anyar pinangi sabab Neng Titin can apaleun ka nini jeung akina Kodar. Bade ka saha nini?
Tanya Neng Titin bari neuteup sedang pantau maharita ditutupkeun ku Neng Titin sabab di luar angin ngagelebuk jaba kabul taneuh menimulek kawantu usum ka aya. Niniwati harita tuluy nyarita. Punten ucu anu geulis nidi teh bade unyuk tumaros. Dupi pun anak teh leres kitu araya di dieu mah kita yusul nyisumi cenah nuju angkat ka dieu geulis. Satean ini Neng Titin neuteub seukeut. Pun anak geulis wastana awang ibuna jeung abuna Jang Kodar. Oh leres aya di dieu ini mah kalebet ini. Tema Neng Titin berai mukakeun panto tuluy asup dituturkeun ku Niniwati. Jeung Aki Toha ari gok teh nyawa ibu awang jeung Pawidarta salakina nyampakeun ngarariung. Har geuning eta emak sareng abah ka darieu. Bade angkat ka mana emak? Ibu awang heraneun kadatangan ku jadi indung bapana tokroh-tokroh mangkaning Aki Toha geus pikun. Ih ngahaja we Nyimas puguh nini teh jeung si Aki. Kadari itu nganyampak areuweuh jeung nyisumi ceuk nyisumi teh cenah keur kadarieu. Atuh nini jeung si Aki teh teu lila turuy we kadarieu ongkoh hanajang panggih jeung si Asep. Geus mulan malen teu panggih jeung Incu puguh. Tema Niniwati bari ngecageun gemolan dituna dihanap. Pok Aki Toha milu nyarita rada ngagelendeng ka ibu awang anakna. Nya ari si Nyimas aya kunyiksa ka kolot teh meuni teu ngarasakeun akarnya. Kolot mah hat-hat nepungan nu jadi anak jeung Incu. Hayo ngadon pindah ka dieu. Ari imah sorangan sakit dua begna diculkeun ngadon dieusian ku batul. Salaki maneh deui ukai dengan heung ngabedaan ka kolot ari rek pindah madu. Cek Aki Toha sedang Pawidarta mah. Minantuna nyerengeh we hayang seuri. Torojo Neng Titin mangwakeun kursi 2. Mangan ini lingi. Mangga ucuh hatur nuhun geulis. Aki sok kadinya diuk dirinya. Niniwati noel kana leungeun Aki Toha nitah diuk. Aya naon sia ini make dual-dual sagala. Lain aya naon diuk kadinya. Niniwati nyarita rada tarik sabab Aki Toha geus kurang reungeun. Komo ayeuna geus pikun umurna geus ampir 85 tahun 100 kurang. Tapi kondisina mah cangker keneh para wargi. Loh, ngan ieu sieun dimuling kawan ini kursi jangkung teuing teh cara biasa Aki mah diuk dina kursi jangkung kitu teh. Sieun dabu. Kajeunina jojorok we ini mah Aki mah ini. Cek Aki Toha di sodaran kursi makan majarkeun teh sieun tiguling. Da pugunya kursi makan majangkung. Moal geus Aki moal mah ngagera calikan heula ku Aki. Cek Neng Titin ngegelenyu imut. Bari nyekelan kana leungeun Aki Toha. Amuing-amuingna di sini ning geulis-geulis. Ngadon luas ngarampa awak Aki sagala. Mangkaning awak Aki jeung baju Aki mah bau cinggarong. Duh kain mah ngerakeun bisanya. Aki Toha ngerakeun ngadon kabolosan bujurna rada bisa da nyeprut. Neng Titin seuri. Jadi kudu di dieu Aki teh nya Neng. Pokna bari nyekelan kana sanaran kursi. Nuhun di dieu dina kursi Aki. Sapertos ninging teh tiguling. Tema Neng Titin teu boleh ngagelenyu imut. Kegelanana nu geulis aduh. Aki mah teu kok dibetak. Borek nangtung, borek diuk ge. Eta bujur sok ngagoak. Bismillahirrahmanirrahim. Aki Toha make bismillah heula gek diuk digireun Pawidarta minantuna. Kalawan Aki Toha ditanya deui ku Pawidarta. Saur saha majarkeun abdi ngalih ka dieu Aki? Tak salah cubu ini teh. Laleumpang mah jeung sini daud tutumpakan mobil kan muraki mah. Mana silakeun di dieu pas uliwar loba mobil jeung motor. Cek Aki Toha nemalan saliwang. Harita teh kamana-mani ngadon nyaritakeun indit namah bada salat subuh sagala. Dasar gegebir si Aki mah saliwang Ujang. Yeuh Aki cek si Ujang teh cenah. Cek saha cenah si Ujang jeung Nyimas Paralina. Lain nyaritakeun indit imah bada salat subuh barina oge. Tema Niniwati tarik teu sirikna ditompokeun kana ceuli Aki Toha. Geuning tadi cek awewena nu siga caku ngomong kieu ka Nyimas. Nyimas pinah cenah. Sanes ngalih nanging nuju nganyang ka dieu kabesan. Pawidarta kakara nyarita tari. Nah, adu tadi majalkeun pindah cenah. Cek Aki Toha bari ngenyot padudan pipina meuni kemong. Harita Ibu Cuhaya indung cep dadang tumanya ka Ibu Awang. Parantos sabaru tahun yuswana tuang rama teh Ibu. Duh ka atuh Nyimas lah da aku sawangan mah aya 100 kirang panginten. Kutan bade 100 tahun. Nya tuh nya amanah ai sepuh kapungkur mah yuswa tos bade 100 tahun ya masih kena kiat angkat-angkatan. Nari nu ayeuna yuswa na 50 tahun katinggal saporos anu tos ropo. Cacakan zaman ayeuna mah seueur tuangeun anu ieu anu bergiji cenah. Kolot baheula kapan abah ge. Maotna teh umur 85 tahun. Teh mah Pasuma. Dupi yuswa Aki sabaraha ayeuna?
Payus Pasuma nanya ke Akitoha. Nuker ngelepus udud padudan kalawan rada tarik dagis nyahuin Akitoha kurang reungit. Buka teuing atuh jalu lamun teu salah hitungan makana opat likur tahun. Teuing leuwih teuing kurang dina opat naon teh likur tahun gitu. Temal Aki etoha majarkeun umur kakar 24 tahun atuh sararea pada seuri. Atuh geus bana we 24 tahun maka sebat aki-aki danten teh ya Aki. Pasuma seurina he. Boga hayam danten di mana? Ti lage boga hayam sasabihan obat. Paciki tumpul kabeh teu kungsi ka peuntit poe pae ku Endrin. Eta Aki mah. Baru-baru sawah jeung baru kebon make ngendrin sok tara ngabinyan heula kan baru ingon-ingon jeung dibur we. Kayang Aki mah lamun rek ngawurkeun Endrin teu bija heula ka sararea. Puguh we mangkan hayam sasapihan keur mareujeuhna marentok. Ai heueuh jang hidarda. Ari si Andri kumaha bedana mun dibelang-belas budak dewa ka ditu-ditu. Si bungsu eueuh geus heubeuri heuh jang Kodar. Budak nu soleh teh mun geus asad tamelar ka Aki teh jeung kanininya. Akitoha ngalegot nanyakeun Andri jeung Kodar sok padahal Kodar aya gigireunana kahalangan ku ibu awang indungna. Duka ka mana tuh Aki lah wios tong ngemutan si Andri. Pemijang Kodar mah kapan ieu? Temal Akabah Widarta panunjuk ka Kodar nu keur ngadedempes. Mana jang Kodar teh? Akitoha ngareret ka Kodar nu keur mesem. Amuing baru aya di dieu si Jalu. Aduh. Aduh ngadedempes we Jalu. Heunggan saya ngabagiakeun ka Aki. Ieu pamajikan si Jalu teh. Akitoha bari ngarampa kana leungeun Neng Titin anu kakararek mairan cai. Gelenyu Neng Titin imut ari Kodar ngabalieur taksiran ngarasa era. Itu Cep Dadang anggur melenguk si janu pura-pura teu ngadenge. Mangga atuh nyangakeun ibu, bapak. Sareng naon atuh Tin saina meuni teu aya lalawuhna pisan. Mangga nini Aki nyangakeun. Neng Ipah ka Sema. Cekap neneng yos lu ngarepotkeun ah. Temal ibu awang. Aki mangga geura ngaleueut. Neng Titin mitah minum ka Akitoha bari ngarampa kana takta. Mangga ucuk euy. Aya ku kabeneran pisan bujang euy boga pamajikan teh. Mun tagap kieu jeung kumulang jeung bahe nonerkom. Bawa ulin ka ditu pamajikan teh euy. Itu mah aya sampe da roti mah teu boga atuh. Eueuh dagang roti lagi ka lembur mah. Paling dagang puyem gaplek. Insyaallah Aki iraha diamengan ka Aki. Cek Neng Titin geus diuk digirim ibu Cuhaya indungna. Hari tamang oleh badegana Cep Dadang mairan cerai cai teh. Jeung sangu kanimas ratih nu dikerem di kamar. Sangeus mikeun sangu leos mang oleh ka tukang deui. Sedang panto kamar teu kungsi dikonsikeun taksiran mang oleh pohoeun. Hilit setengah jam ti sabadam Semah ngaropi jero di luar sada sora lalaki geus rada kolot. Nyebutkeun punten. Kalawan kuning Titin temalan bari ngojengkang mukakeun panto. Ana berai panto dibuka horeng Mang Enon badaga badegana Pak Udung. Punten ini lah dupi Den Dadang aya linggih kitu. Cek Mang Enon. Aya mangga linggih. Tema Neng Titin bari mundur bus Mang Enon ka jero nyampak di patengahan loba jalma. Hargeuning Mang Enon sareng saha Mang? Cep Dadang ngorejat nangtung. Mang we Den lah. Aya naon Bang Rusuh Mang? Kojengkang Mang Enon nyampeurkeun tuluy harewosan pokna kieu. Den, kenalin laporan ke polisi. Mari Cep Andri sareng rencangan adi di bumi nu kapungkur teh anu diungkur. Terang sore tadi waktu semambang suul ngalasuru. Kalasan ngalangkung kebumian nenengang. Katingal ku Mang Cep Andri itu ngawarangkung sareng rencana opatan. Atuh Mang teh enggal we wangsul ka dieu ka teh teras ka dieu. Cek Mang Enon ngabejakeun ningali Andri jeung baturna di hiji imah ningkur. Nu leres Man. Cep Dadang siga micam saya. Biar ada yang leres. Nah, ada yang leres di leres. Temal Mang Enon tetep haharewosan. Atuh nu araya pating palencerong siga nu curiga. Aya naon Dang? Pasuma nanyakeun. Harita Cep Dadang haharewosan ka Pasuma bapana ngabejakeun perkaraan. Punten ibu bapak sanes tiang upami ku abdi bade dikantun gelas kedap. Jalan aya kaprayogian. Cep Dadang pamitan ka Semah dadaku nama aya keperluan pada harek laporan ka polisi. Tapi sararea ngarasa curiga sabab katingali Cep Dadang semu geumpeur. Sirili Kodar nyampeurkeun samalah make ngahalangan lawang sagala baritumanya. Cep Dadang aya naon itu Kang? Aya naon jang Kodar mung akang aya kaprayogian penting ieu. Di dieu we Kodar mah ke ada kemalam ya Kang. Dios bade ngiring Kang jalan abdi mah ti raos sate ye. Ulah jang Kodar wayahna ulah milu. Cep Dadang harita teh para mitra. Itu benang di halangan setengah ngabedo leungeun Kodar terus irit jeung Mang Enon.
Atuh Qadar ngahulang bari nutup kanu indit sirilis Neng Titi nyampeurkeun. Bade ka mana saurna Kang Dadang teh Kang? Buka tuh Neng da ku akang ge terus terang ka akang. Malih bade disarengan ku akang ge teu kersaeun nanging hate akang asa teu raraos. Neng cobian ku Neng taroskeun ka Tuang Rama, margi tadi Kang Dadang haharewosan ka Tuang Rama. Sirilis Neng Titi nyampeurkeun ka pasuma bapana. Sanes ama dupi Kang Dadang sasaura naon ka ama? Harita leungeun Neng Titi rada dikenyang tuluy tungkul. Geus kitu pasuma ngaharewos sakumanu dicaritakeun tadi ku Cep Dadang. Sirilis Neng Titi nyampeurkeun deui ka Qadar. Tuluy ngabejaan setengah haharewosan yen Cep Dadang rek ngalaporkeun perkara Andri aya di hiji tempat. Sanes dibejaan kitu teu loba nu dipikir deui Qadar ini setengah lulumpatan sabab manghariwangkeun sok inis ngadatangan Andri. Mangkaning Andri geus kaasup golongan jelema jahat tur garang. Gero Neng Titi ngagegero. Kang Qadar, ulah angkat Kang Qadar. Neng Titi gejerewekan tapi nu digegero nama teu ngaliuk-liuk acan tuluy ini. Sirilis Neng Ipah jeung Mang Ole nyalampeurkeun sarta nanya. Ari Jang Qadar ka mana cenah Ting? Kita bade ngabujeng Kang Dadang teh. Belar neme abdi kawartosan ku ama bade laporan ka polisi ngawartoskeun aya Kang Andri. Sing hayu Mang Ole urang susul kuduaan bisi kumaha onam. Cek Neng Titi eueuh sahariwang. Tuluy Arindik jeung Mang Ole bade gana maksud rek nyusul Qadar. Sanggeus Neng Titi jeung Mang Ole Arindik ining bapana Qadar jeung ining bapana Cep Dadang kalaluar. Nu aya lintang Tininiwati jeung Aki Toha. Waktu ngariung di teras berai panto kamar muka lalaunan. Kalawan aya nu ngelol sira awewe si Horeng Dimas Rati. Manehna ningali batur aya di laluar ti kentak kaluar ti kamar. Tuluy ka tukang kudu terak ngalaan tulak panto pager nu tukang. Sanes katingali di tukang eueuh sasaha Horeng Dimas Rati lumpat. Maksudna rek kabur ka panganjerkanana. Tayalian ka hiji imah nu singkur. Sasa tempat panyumputan jelema jahat tayalian Kibolang jeung anak buahna Katut Andri. Harita Qadar teu kasusul ku Neng Titi jeung ku Mang Ole. Geus puguheun Cep Dadang mah tong boroning kasusul ku Neng Titi jeung ku Mang Ole. Caca ku Qadar ge teu kasusul. Akhirna Qadar ngaranna di sisi jalan bari dua kieu kalingitan udagan. Hatena asa beuki tagiwur sok inggih Cep Dadang tepung jeung Andri atawa jeung baturna. Jelasna mah keur Qadar manghariwangkeun inggih Cep Dadang pada mahala. Kira-kira setengah jam dilana Qadar cicing di eta jalan. Kutenghis Neng Titi jeung Mang Ole. Setengah lulumpatan samalah Neng Titi bari jeung ngagero. Ret Qadar ngareret keur nyarusul sanggeus deukeut pok Qadar nanya. Bade ka marana Neng? Maksud bade nyusul akang hariwang. Jadi akang bade ka mana tuh di sauran teras angkat wae angkat. Temal Neng Titi ngahega. Numawi akang teh melangku Kang Dadang nanging teu kasusul malih akang ka icalan udagan. Sok ini sepatepang we serang Andri akang teh Neng. Moal ngabujeng ka bumi anu nyingkur mah kitu jane. Den abdi tadi jang non ngawantosan aya Cep Andri di ditu kitu. Cek Mang Ole sija terus rasa. Buka tuh mang abdi hariwang. Tadinya igis Kang Dadang kaditu mangkaning Andri teh kasebut tos jeung tinggal di jahat. Ibu ngagaduhan rencangan mun kaguan rencangan jalmi jarahat. Tara merhetangkeun kana piaki batinana sareng laluas deui. Salajengna bade kumaha tuh Kang? Neng Titi nanya kana pamadegan Qadar. Rupina wale dibujenganna ka ditu Neng lah. Mun ka tempatna Andri, di leres Kang Dadang sareng Mang Enon ka ditu. Pami aya urang bercanak mulih, ini aya urang canak mulih. Saena mah atos we Neng sareng Mang Ole mah marulih we ulah ngiringa ka ditu. Margi tebih sareng hawatos ka Ibu Rama. Ka ama bila antos-antoseun. Pami akang bade angkat abdi bade ngiring Kang? Ulah Neng tebih akang mah ngabagalas sotenan hawatos. Hawatos sanes alin disarengan aku Neng. Oh akang tetep adi bade ngiring pami akang bade angkat mah. Tema Neng Titi teu beunang dicare. Nyaman sakinten Neng moal cape madupi Mang Ole kumaha? Qadar ngareret ka Mang Ole. Cep, sareng Neng bade angkat mah Mang bade ngiring lah. Kumoh saya teuing pancen Ibu Rama kedah ngaping Neng. Jeung sohagna mah meneng cilaka Mang cilaka. Itu tema Mang Ole nyebrehkeun kasatiaanana kana jadi dunungan. Ongkoh nya ibareto ge bucuhaya jeung Pak Udung nitip-titip ke Neng Titi. Mangga atuh Neng oge bilih Kang Dadang tos duwi ka ditu. Cek Qadar harita terus inggit rek nyusul Cep Dadang ka tempat panyumputan Andri jeung baturna. Qadar limpang ti heula ngareneng jeung Neng Titi. Mang Ole ngiringkeun dina limpang meuni garancang naker. Daeta sok sieun Cep Dadang kaburu tepi ka tempatna Andri. Teu kungsi sajam Qadar jeung Neng Titi katut Mang Ole geus deukeut kalu dituju.
samalah imah dipakai panyumputan Andri geus katingali kira-kira 300 meter dari angangna hiji imah anu nengang tur aya di singkur reg Qodar ngaran kalawan cacarita kayak gini heula di dieu tabumina nu sok yang panyumputan Andri teh ieu Qodar tutunjuk ieu jadi menuju singkurnya kan laras Kang Andri aya di dieu kan mun dieu mah taloskeun ka Mang Oleh jalan Mang Oleh mah kantos ka dieu mun karosan di sarubung. Nah ini Mang Oleh kungsi ka dieu Neng Titin ngareret ka Mang Oleh leres neng waktu diturukeun ku enon teh mun dongkap ka dieu ngadon anu gelo istri mang terus udah kapan tema Mang Oleh atuh geus kitu mah Titin kakara percaya yen Andri di dinya panyumputanana hampir aya kana setengah jamna Qodar jeung Neng Titin katut Mang Oleh ngajejentu di eta tempat nu maksudna mah para mitra sadaya kayalian rek nyusul Cep Dadang tapi di eta tempat eueuh jelema saurang-urang acan meni asa jempling lain bobohongan nu kadenge lintang ti papengeng jeung turaes waktu mitiluan keur narungguan bari nyalingker kanu ieu di beulah wetan katingali ku Mang Oleh aya awewe make calana lulumpatan tarik naker barang diteges-teges ku Mang Oleh si horeng Nyimas Ratih kabur kalawan rek balik deui ka tempat panyumputan Andri. Ya Allah Asep, ini begitu neng Ratih ka dieu. Tutinga tos unggah ka tepas. Mang Oleh meni alewo ngabejaan ka Qodar jeung ka Neng Titin bari tutunjuk karita teh. Ana direret nyawe Ratih unggah ka tepas. Ngaso heula para wargi sadayana. Para mitra kaum dang, harita para mitra sadaya. Mang Oleh alewoh ngabejaan ka Qodar yang kanjeng Kaneng Titin bari tutunjuk. Ana direret nyawe Ratih unggah ke tepas. Waduh leres we Ratih nih. Nanti asa kabur cenah kapan di bumi aya jamin. Cilaka kaya kieu maneng kadating we Kang Dadang benuna. Da itu neneng lah ngadon angkat nyusul akang. Cek Qodar nyalahkeun Kaneng Titin dumeh milu nyusul Cep Dadang. Sedengkeun nu disalahkeun mah teu nemalan anggur mencerong ka hiji imah nu diunggahan ku Nyimas Ratih. Kumaha terus kieu Cep? Mang Oleh nanya ka Qodar nu keur bingung pilakueun. Uka atunya abdi ngaros bingung Mang. Ari bade wangsul deui kumaha Kang Dadang sok ingis ka dieu mangkaning dieu Ratih ka dieu. Nu tangtos anjeunna wawartos ka si Andri, anjeunna dikerem kalayan tos disiksa ku Kang Dadang. Moal teu si Andri jadi malik nafsu ulah-ulah ngayakeun katelengesan ka Kang Dadang. Tema Qodar beuki baluweng pipikiran. Anu kitu mah sae urang antosan we Kang manawi Kang Dadang ka dieu ke di mana laras Kang Dadang ka dieu engah sauran sina muli deui. Neng Titin kakara nyarita nitah nungguan Cep Dadang lanceukna. Maksud akang kitu neng sae urang antosan di dieu. Peminggu di antosan di dieu Cep lah. Margi dieu mah negrak we di katingalieun di Nurul Buni tu. Mang Oleh ngajak pina. Laras mang urang di itu ngantosanana. Tema Qodar tuluy parinah ka beulah kulon tadeukeut tangkal Saliara nu aya tangkal Cau. Harita Qodar jeung Neng Titin katut Mang Oleh ngadarepong rada kahalangan ku tangkal Saliara. Bari panon teu weleh ralat reret. Acan ge 5 menit Qodar jeung Neng Titin katut Mang Oleh aya di eta tempat. Geus punceng Cep Dadang datang ti beulah kidul. Tapi manehna sorangan bari teu katingalieun ku nu narungguan. Kanyahoan sote sanggeus ngadenge sora lalaki cocorwokan di buruan. Nu dicicingan ku Andri jeung pada baturna. Andri, keluar sia. Hayo sia montong aja we di kanang sia Bagong. Gara keluar ya dewek rek minta pertanggung jawab ti si lain ge. Kitu basa-basa Cep Dadang saolah-olah kukubuk nangtang ka Andri. Puguh Qodar jeung Neng Titin ngaranyu ngadenge sora anu cocorowokan bari geus sidik kaca sora Cep Dadang. Hate Qodar beuki tagiwur sok ingis Andri jeung baturna kalaluar ti eta imah. Korejat Qodar nangtung samala geus sapok-pokeun ngageroan Cep Dadang. Ngan teu kungsi pok sabab kaburu dikenyang leungeunna ku Neng Titin. Cicing Kang, tuting Kang Andri kalaluar. Neng Titin ngabejaan memang nya harita Andri kaluar terus ngajega dina golodog. Ukur make pawas singlet katingali pangawakan Andri ku ayeuna jadi pargel barakatak Andri seuri. Aya kunyaho anjeung ludeungan si lain make datang ka dieu sia Dadang. Montong los-los ka dieu bari cocorowokan kitu Dadang sabab dewek manglebarkeun kana diri sia. Geura balik ka ditu ulah nyiar-nyiar picelakan diri. Kajaba lamun sia geus tega ngorbankeun raga jeung nyawa. Jeung geura balik ka ditu ulah ditunggukeun dewek nyen tinakan deuleu. Cek Andri setengah ngahampas kalawan musir ka Cep Dadang. Montong kalaka sungut si lain si Andri dikira dewek datang ka dieu teh ukur rek nyerenkeunna diri ka sia atau rek dianggap rek sosoro kojor.
Moal pati-pati dewek ludeng minca ka dieu ka tempat ieu lamun teu dibarengan ku kagiligan hate deuleu. Sia lalaki dewek lalaki, sia nyatu kejo dewek nyatu kejo. Tema Cep Dadang nada-nadana malik nangtang ngebrehkeun wawane. Para katak Andri seuri meni babara katakan bari ngajega nulak cangking. Adina golodog. Aya ku janji cala ngap ngabacot teh sia Dadang. Kira-kira sia ikhlas paragat nyawa di tempat? Montong tacanya sia bajingan hayo geura turun sia. Geura ebrehkeun kapinteran jeung kawani sia deuleu bangsat. Tema Cep Dadang dina basa-basana asa beuki garsal garihal matak ngahudangkeun pi amarahkeun nunying hareupan. Manggelanan sia Dadang. Samemeh dewek ngaladenan kana maksud sia hayang silih jajal jeung dewek. Leuwih ti heula dewek rek tumanya heula ka sia. Naon perluna, naon tujuanana sia make jor-jor jajangkor ka ieu tempat. Narek nungtut tina perkara di sia katelah si Rati dibawa kabur ku dewek. Narek nguruskeun pamajikan dewek si Mimin. Lamun sia datang ka ieu tempat saukurek nguruskeun si Mimin dumeh dewek menta sakitu bulan teu ditungkung teu diabur, sakitu taun malah mah. Teu perlu selain campur tangan kana urusan rumah tangga batur. Lamun rek nguruskeun inung bapa lain diri si lain sia teu hir teu walahir ka ngara si Mimin. Cenah eta sia rek nguruskeun si Rati, adi si lain teu kudu diuruskeun, teu kudu disusu-susu sabab si Rati geus sukaeun ka diri dewek. Moal pati-pati si Rati daek dibawa ngejat lamun teu sukaeun deuleu. Ayeuna hayo ngadon disusul bari si Rati meunang nyiksa tur dikerem ku sia. Alus si lain kasebut lanceuk luas nyiksa kanu jadi sakandung. Dikira dewek teu nyaho si Rati disiksa tur dikerem di kamar sia bari baju nararawek beungeut nagareuneuh tepak panyiksa sia. Sanajan dewek teu neuleu si Rati disiksa kalawan dikerem di kamar sia, keur si Andri moal bulung nyaho sabab jenisna ngomong ka dewek. Dikira dewek dijieuna nyebutkeun jenisna ngomong ka dewek. Heug ku dewek dibuktikeun ayeuna. Rati ka dieu. Cek Andri tuluy ngagero nyimas Rati. Harita para mitra kalawan teu hararese nyimas Rati norojo ti jero. Dibarengan ku dua urang baturna Andri katelah si Pitung jeung si Kusmi. Para mitra sadaya puguh we keur Cep Dadang ngaparawargi timbul kaget ku ayana nyimas Rati nyampak aya di dieu. Ngarasa kaget nulain heureuyan ceuk pikirna Cep Dadang naharati bisa aya di eta tempat sabab manehna keur dikerem di kamar kalawan panto kamarna dikunci ti luar. Sakedapan mah Cep Dadang ngakulang mikiran perkara nyimas Rati make bisa nyampak di eta tempat. Pok Andri nyarita deui. Kunaon sia make ngahulang kawas nu jantungan sia Dadang? Ngarasa heran ku perkara adi sia nu tadi-tadi dikerem ayeuna geus nyampak di mah di dieu. Ulah dianggap adi sia sapi sia. Ya, kalawan dianggap anu aya di anu nyihir bisa keluar tina kereman. Ieu mah keluar sorangan malah jalan ge tina panto kamar tuluy ka tukang. Sabab panto kamar nu dipake ngerem adi sia di teu dikoncikeun ku badega sia waktu tadi. Ilaing disodoran dahareun. Waktu tadi ku adi ilaing disadareun. Sodoran dahareun cai jeung dahareun deuleu. Nyaho teuing badega sia pohoeun, nyaho teuing ngahaja teu dikonci pantona ngara adi sia bisa kabur deuleu. Tak gitu, nurutkeun ceuk keterangan adi sia mah. Barina kadeuleu ku sia jenisna geus aya di dieu. Mana kitu ge adi sia bener-bener sukaeun ka dewek. Lamun teu sukaeun mah moal nya balik deui ka dieu. Nu matak jeung ayeuna mah sia geura undur ka ditu. Ulah nyiar-nyiar picilakaeun. Angganing sia mah kasebut jelema nu aya hartina. Henteu sagala kurang manasinakeun semula dewek pantes sia. Rek tuas ge sabab dewek mah eueuh kamelang, eueuh kaberat. Geus teken korban jiwa deuleu. Kitu basa-basana Andri nu ngadua kalian. Meni norostos tatag nyarita lieur kacang ningang kajang. Kalawan tetep ngusir ka Cep Dadang. Atuh ku ngadengina omongan kitu ti Andri keur Cep Dadang leungit rasa heran. Ku perkara nu jadi adi geus nyampak aya di didinya. Timbul nafsu ngagugudug amarah ngabulak. Korowok sesentak amarah meninggal kidir. Beungeut semu geuneuk lir beusi atah beuleum. Kurang ajar sia bangsat. Montong ngabacot kitu deuleu. Geura turun sia bajingan. Geura ebrehkeun ka garangan sia deuleu. Hahaha. Teu si bocokok teh gede sungutna keur make hayang nyaho kana kagarangan dewek sagala. Tega sia kana raga Dadang. Tega deuleu. Tega kana lara. Tong boros saseret tega kana lara sanajan pika pegat pati ge. Keur ngaran si Dadang jauh kana jajeri pati. Demi ngabela bebeneran umatak hayo urang jogol begalan pati jeung aing sia bangsat. Teh mah Cep Dadang bener-bener teuneng ludeng. Henteu risih henteu gimir. Dor sia Dadang lamunnya siang untuk nguyup maka dewek bahasok kadinya. Andri luncat tina golodog bari ngaluarkeun sora.
mereka rentagan karena hati nu jadi lawan tapi keur Cep Dadang henteu rentag tegedag bulu salamar manehna rikat ngejat ka belah kenca. Atuh Andri nu rek ngarontok nyamos kilek Andri malik katingali ku Cep Dadang. Keur sarai sayaga mere pasangan sawalah nemongkeun gerakan jurus-jurus tengah mapanas nu jadi lawan. Kitu deui keur Andri nemongkeun gerakan nu katingali cukup hebat sabab menang panggembleng ki bolang guruna. Kojengkang antara Cep Dadang jeung Andri ting kojengkang muter. Bari panon masing-masing seukeut ngijir inceran. Ku ayeuna Cep Dadang malik nyerang manehna luncat tina gerakan kidang ngajol. Dibarengan ku ngirimkeun gempuran peureup meuli badag jeung teker rek ngahanca sirah ngan orokaya. Andri ge teu malarat ku pangabisa teu sepi ku pangarti. Sakilat Andri ngareundeuk. Siat cablos gempuran peureup Cep Dadang nyamos. Matak seueul kana hate kilek malik sabrut Andri malik. Malas ngirimkeun jurus ugar gunung nu berbobot. Kilek Cep Dadang ngadoyongkeun awak micieun pibahyaeun ti pihak lawan. Keblos peureup Andri gagal. Harita Cep Dadang ngaluarkeun sora lambat bareng jeung kitu dampal suku anu kenca nojer ka hareup kalawan teu emis deui notong kana dada Andri. Dayak ku waktu ieu Andri ngedadayak dagan ka tukang. Keur kitu disusul tepus ku Dadang muterkeun awak bari suku sabelah diangkat. Cabron beungeut Andri beunang malah terus ngacungkel nangkarak pengkang. Enyaan para mitra dipilih kana kitu nama kawani Cep Dadang lain lalaworakeun kitu deui dina kagaranganana lumayan. Harita Andri keur nangkarak pengkang diburu deui rek ditenyerag dadana. Atuh puguh we nu nyaksian ditepas antaranya Nyi Ratih jeung baturna Andri nu duaan mangpaurkeun. Inggis Andri bobor karahayuan. Ngan siga nu tenang lintang tigi bolang guruna nu harita kakara norojo ti jero manehna anggur sarangah serenge bari murir-murir kumis. Sirilik sirewok nyirilik samalah jeung ajeleng-ajelengan rek luncat maksudna merek bebela pati ka baturna ngan teu kungsi turun sabab leungeun dikenyang ku ki bolang. Ari sia rek mantung ka mana ha? Rek ngewak bobatok si wolek sawi si Andri sieun cilaka. Tema si worok sirewok amekan ngahegak kadorong ku nafsu. Montong. Kenandap moal nepi ka modar si Andri moal. Hayang nyaho nepi ka mana kakuatan pangabisa si Andri nu meunang ngagembleng dewek mang daun-daun. Ceki bolang tinitu nama reus dumeh geus ngawariskeun pangarti ka si Andri. Harita Andri nu rek ditenjerag dadana ku Cep Dadang rikat ngagorentel ka gigir pleg. Akhirna dampas suku Cep Dadang ukur hasil nenjerag lemah. Korejat Andri ngorejat deui kalawan teu ngalobakeun micin waktu. Ngorejat ari sabrut ani malas narajang. Bari ngabanting punuk Cep Dadang ku pigelang leungeun kenca. Cabron solonton Cep Dadang ku waktu ieu kabeunangan. Hareuneu para mitra Cep Dadang nyebutkeun aduh. Bari awak melenting sabab harita sanggeus dibanting punukna terus dipino. Bobokongna dibanting ku suku bari awak Andri muter. Puguh tumerapna rada lumayan bobokong asa potong. Waktu Cep Dadang keur bebelengkingan. Harita teh para mitra sadaya sungar sengir nahan kanyeri. Diudag deui ku Andri. Sanggeus deukeut kilek awak Cep Dadang dibalikeun kulungan kenca. Sedeng peureup katuhu geus siap rek ngahanca beungeut. Cabron lengak Cep Dadang ngalengak. Keur kitu disusul tepus dada Cep Dadang dihujanan ku dua jurus hujan silantang nu rosa. Cabron. Aduh. Geus dua kali Cep Dadang nyebutkeun aduh irungna boborot ku getih. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Ngaso para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya puguh harita kodar jeung Neng Titi nu keur ngawaskeun ti kajauhan ngadak-ngadak keleper di barung kurasa hate hariwang inggis Cep Dadang korban. Ngan kodar teu bisa unggah peta sabab rada gimir ku Andri lanceukna. Harita tamah-tamah katingali batur Andri opatan keur ting jaranteng ditepas. Neng Titina bari harita kuat kapeureum-peureum ningal nu jadi lanceuk keur dicekcer ku Andri. Kapaur teu katurungan. Rajeun mang oleh ayah hate rek bebela pati dicarek ku kodar sieun cilaka. Temahna keur mang oleh bati gegergeteun. Komo kitu ningali nu jadi dunungan siga nu geus ripuh. Cep Dadang teu sirikna jungkel jumpali nampa serangan ti pihak lawan. Samalah harita Cep Dadang yang saya dina golodong sabab leungeun digeuweungkeun ku Andri. Meunang sawatara menit Cep Dadang heungeu taksiran asa teu puguh titinggalian. Kojengkang para mitra Andri ngadeuketan, tuluy ngajega bari mencerong ka Cep Dadang. Karasa sia ku tulang beheung sia si Dadang. Ceuk dewek tadi kumaha ngomong ka hareupeun sia.
Mangga segera mantog ulah rek sosoro kojor. Tapi sia neug treug wae ngajago. Kapan geus kitu mah kumaha karasa ku sia? Na samarukna kumaha ri jalma abung banu saburaong. Kalah kagenggerong we sia. Kumaha ye beresan we sakalian? Cek Andri asa reueus kalawan nanya kaki bolang guruna. Di barung ku ambekan ngahega. Lah kumaha sia we teh mah. Tema ki bolang teu mere kaputusan nu pasti. Cerut Kusmin turun bari ngomong. Jalanan Kilanceuk. Samemeh diberesan ku Kilanceuk. Kuring rek mere tanah mata heula ka siwolek lumayan ye panghormati si kuring. Cek Kusmin tuluy nepakan beuteung sorangan hareupeun Cep Dadang. Nu keur nyang saya deukeut kolodog. Duk dalik duk. Pecang pecing beulah hoe inyuk jadi. Duk dalik duk. Pecang pecing beulah hoe inyuk jadi. Duk dalik duk pecang pecing beulah hoe inyuk jadi. Duk dalik duk pecang pecing beulah inyuk jadi. Tah kitu da geus jampean hebring teh. Pokna geus kitu ceprut si Kusmin menyusur di tandean ku dampaleungeun tuluy diasungkeun kana irung Cep Dadang. Pugus Cep Dadang muni hampir ongkek kemeu itu si Kusmin bau bangke orai kadut. Salah kata Kusmin seuri. PN euy. Gas dewek malur atuh. Kuat kapeureum kitu. Wayahna lur ah. Aya keneh hiji deui. Kana mah teu dewek. Ceprut si Kusmin maju deui leuwih tarik. Malah bujurna disemplongkeun kana beungeut Cep Dadang. Cungga si gelo. Cep Dadang ciciruh bari sirah mah karasa keneh lieur. Make ciciruh sagala itu si kunyan. Uruyeun kitu atau hayang keneh? Heug lah. Wae ngek dibere deui ku dewek ieu. Manggani hidup bau bungsuna ieu mah leuwih pede ieu. Duk delik duk pecang pecing beulah we inuk jadina. Duk delik duk pecang pecing beulah inuk jadi. Cek si Kusmin bari leungeun nemek kelan bujur. Ceprut hitut. Tapi ku ayeuna mah kana dampaleungeun rada baseuh. Aming jeung bungsuna euy aduh aing mah ngado nyeredkeun baru lah aing mah. Ubur encer permitra karasana ieu meni peureus kieu. Celana kuring baseuh. Cek si Kusmin matak pika sabeleun manehna ngadon busiat tuluy ngalacat ungah ka kebat ka tukang. Kepuk Cep Dadang dijamak kuat ngajungjung. Sanggeus nungtung beheung Cep Dadang dicekek bari diseredkeun kana bilik. Teu wudu Cep Dadang ngarasa ripuh rek ngamekan. Teu bisa pramitra sadaya sabab dua leungeun Andri pageuh ngagegep. Direungeuh kitu Komo Kodar jeung Titin asa beuki reuwas. Paur Cep Dadang perlaya. Tukang, kumaha tukang? Kang Dadang teh teu sabalakaya dicekek ku si Andri. Kamana Mang Enon teh katingali tika tadi. Kapan tadi mah angkat sareng dan ayeuna mah teu aya. Pun kitu mah Mang Enon sami sareng bade marapkeun Kang Dadang. Cek Neng Titin bari rawah riwih campur kakeuheul. Harita ka Mang Enon dumeh manehna eueuh di eta tempat. Sok padahal Mang Enon kita tadi ge laporan kanu berwajib nya teh ka bagian kapolisian. Sabab manehna nu ngaran manggihan Andri di eta tempat. Tapi geus kana aya sajamna leuwih boh Mang Enon boh polisi can wae datang. Waktos na sae pramitra. Dugi ka dieu heula kumaha nasibna ieu para wargi sadaya Dadang. Nah perlaya ku akibat katelengesan Andri atrapi kumaha. Sareng kumaha ieu kabujeng laporan kanu berwajib mangga antos enjing pramitra. Ieu para wargi sadaya dongeng makin lami ieu para wargi. Lamun dugi ka naon teh Cep Dadang perlaya terus anu berwajib cacan sumbing teras kabur teh rombongan ieu Andri saparakan jeung Ki Bolang dongeng beuki lami para wargi. Namun mun sawangseuna benten ya gitu. Mangga teguh ku para wargi mangga wilujeng kantun sedengkeun dongeng lami keneh para mitra. Masih keneh lami mangga wilujeng kantun bae permios.